Sampurasun, Wilujeng tepang dina pengajaran bahasa Sunda. Dina ieu video bakal dipedar materi ngeunaan rarangken pangna. Kukituna urang pung wae. Rarangken atau imbuhan pangna merupakan imbuhan yang menempel di akhir dan di depan suatu kata tanpa dipisahkan oleh spasi. Secara umum, rarangken pangna tidak bisa disisipkan pada kata barang dan kata kerja. Fungsi dari rarangken pangna yaitu untuk membuat kecaprundaian dari kata sifat. Kata yang menggunakan rarangken pangna akan memiliki makna paling atau ter. Untuk pola dari rarangken pangna yaitu kata sifat ditambah rarangken pangna. Lebih jelasnya, yaitu kata sifat disimpan di tengah-tengah rarangken menjadi pang ditambah kecap sifat ditambah na. Contohnya, yang pertama yaitu kata hareup ditambah rarangken pangna menjadi panghareupna. Yang kedua, geulis ditambah rarangken pangna menjadi panggeulisna. Yang ketiga, kata sifat jangkung ditambah rarangken pangna menjadi pangjangkungna. Kanggo materi urang cekapkeun dugi ka dieu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tinggalkan di kolom komentar atawa kana kontak ieu channel. Hatur nuhun, tepang deui dina video salajengna. Sampurasun.